Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Circuit Cerita Kita. Di video kali ini saya kedatangan tamu, ya teman-teman saya juga, masih teman-teman SD Citra Winaya. Mangga, ayah Kang Iwan. Nuhun Kang Ai, tos dipasihan waktosna ameng ka dieu. Guys. Diulem Diulem. Sareng teh neng. Iya, hatur nuhun pisan tos diulem Ah. oge. Jadi kieu Kang Iwan kan abdi teh kamari gitu nya, bade ngarencanakeun reuni kan 2018 Iya. kantos reunian, cuman emang teu sadayana dalongkap. Iya. Janten ya baru ngarencanakeun dari kemarin juga rencana terus rencana gitu. Ya bagus sih, kita udah punya ada rencana oge. Silaturahmi lah tetap dijaga walaupun kita misalkan Jauh. jauh Heeh. paanggang, tapi tetap silaturahmi kudu dijaga. Laras. Ya, Eta eta. da tujuanna mah silaturahmi. Mun tah kapung tahun kamari 2018 nya 18. 18 tah. 18. Mun abi punten teu ngiring tah reunian ka Ini aya sibuk. papait eta teh Oh, pasarangan ibu ngantunkeun Iya. gitu. Jadi tetiasa ngiringan kempel gitu. Ya mudah-mudahan di tahun 2022 2002. ieu Mudah-mudahan. mudah-mudahan tiasa kempel deui. Ya, Mudah-mudahan tuh. Wah, Dari rencana nama emang minggon-minggon ayeuna kan tos di kamari oge sih, ti 2 minggon lah kamari ngarencanakeun teh. Tapi ya mudah-mudahan jadi gitu. Meskipun ya banyak lah ya wios intina mah urang silaturahmi. silaturahmi mah kedah tetap dijaga Mohon. walaupun orang patebih ge tetap silaturahmi mah Nomor nomor hiji. hiji gitu. Ya mudah-mudahan tiasa kempel sadayana di tahun lebih baik ya, 2022 ieu teh gitu. Pamanjangkeun baraya lah gitu. Tah eta. Eta. Leres pisan. Walaupun urang kapungkur teh aya pacedrogannya misalkan aya masalah naon da tetep urang mah Aya geus heureuy. ciga wadi nya aya heureuina Lain aya gitu. ari Kang Iwan naon ayeuna kegiatanana? Ya alhamdulillah mah kegiatan lah usaha ada Sibuk kayana mah. Sibuk padat lah alhamdulillah gitunya. Ya. Seueur kamajengan aya. Amin. Alhamdulillahnya. Segala sesuatu ge ti nol urang teh kedah peurih heula. Wah langsung jadi Mun teh eta Ayeuna urang mah ujug-ujug kapeurih cek Sunda langsung. mah kapeurih jadi kapeurah. Tah, Eta gitu. Ya leres. Matak segala sesuatu ge ulah gengsi eta mah. Nu penting ka hiji halal aya kamajuan jeung tanggung jawab. Aya Urang kahoyong. usaha Usaha. Intina mah Aya aya kahoyong we. Karena oge lamun niat lah oge nya. iya Niat jeung usaha nah gitu kan. nyata. Lamun teu Karena- niat teu usahanya. Ya Mau moal maju. tetep we gitu. Gitu. Ada orang misalkan aya kahayang tapi orang cicing mung berusaha Ya. da malah maju. Bener. Moal Saeutik maju. ge dikereuyeun insyaallah jadi Bukit. tak eta gitu. Sedikit-sedikit jadi bukit. Mohon. Eta. Ayeuna Kang Neng. Kang Teneng. Urang juga di bumi we tah aya kegiatan naon-naon. Cing kapungkur naon anu kantos emut gitunya waktu SD. Kesan gitu ya. Kesan. Kesan. Nah, Ya kesan-kesan mah seueur lah urang teh nya dari misalkan pengalaman terus urang tehnya jeung terkenal jadi kenal tah eta. ya. Kesan mah urang teh jadi kumahanya Ya kan genep tahun di Ya, SDT gitu kan. Esainya Hesen ceritakeun mah gitunya Soalnya- banyak kesan ya, dan pesana diceritakeun mah susah sih kalau Susah diceritain gitu. mah. itunya Ya, Cuman aya we kenanganna gitu. kenangan mah ese seueur gitu. hilang gitu lah. Ya kan aya meureunna nanti ingetan anu kapungkur gitu. Heureuy gitu kan. Nya heureuy kan kapungkur. Urang teh kapungkur mah di 2 kelaskeun kan kelas A jeung kelas B gitu kan. Nya pas dihijikeun urang teh asa seueur jadi batur teh gitu. Di kelas
opatnya mulai di satu ketinya Kelas opat. di ABkeun Tapi mah anu sok caket teh sareng Agus Nung nya ta eta. Oh, si Agus Nung. Si Agus. Nah, ini ka mana nya? Ya ta eta sobat teh kitu nya. Sareng Siti kan nya? Siti Anu di karantina Siti Nur Hasanah. kan ada aya Nung aya Siti Nur Hasanah nya Nung teh di Siti Nur Hasanah namina teh di Nung. oh nya henteu benteng aya dua kitu. Nung jeung Siti Nur Hasanah. Siti Nur Hasanah nya aya Nung anu mana? Nung anu ciga Cina petet Nur eta Nung. Aya nya tos lami atuh tos 2 tahun teh pendak di daerah Karangtineng teh kan aya Udin Agus Nung Nur Siti Hasanah opat dedinya teh opat kadieuna kan ka Karangtineng ka abdi aya Dian aya Trianto Aing abdi gitu. terus ka dituna Tommy nya Tommy terus seueur daerah di mah Tommy Kurnia lah daerah Cipadas mah pangbanyakna we pokona mah Tommy Kurnia Sony Ien Lilis pan daerah eta we seueur we eta mah daerah dinya mah Kapung daerah Cipadas mah Kapungkur mah jajan 500 ke asa bangga jajan bala-bala di Bu almarhum Bu Nenengnya Cilo aduh ayeuna mah 500 teh teu pajeng ta eta dari Kapungkur mah nya ya alhamdulillah Kapungkur mah sakola ge urang teh alhamdulillah kitunya kadang-kadang anu ninggal nu putus sakola sok kawatos terus nu kekayaana aya teu sakola sok manglebarkeun nya kitu tah matak omat ka barudak ayeuna mah sakola teh kudu bener-bener ayeuna mah da zaman ayeuna mah nanaon kanu handphone kitu tah tapi ayeuna kumaha nya pelajaran anu ayeuna kan corona 2 tahun gitu ya rada mudeng we kurang kali naon kan iya benernya belajar di online gitu online naon geuningan belajar di online teh nu belajar nama da orang tuana jadi balik lagi enak budak main handphone kolotna nguruskeun belajar tah eta ya mudah-mudahan ayeuna nya tah eta leres pisan apa terus ya mudah-mudahan ayeuna corona teh tos mudah-mudahan sing tos aya panyawatna nya sing kembali di normal barudak sakola di normal sagalana dinu usaha ge sagalana normal lah ulah sampai wabah ieu teh berkelanjutan nya urang teh kudu waspada lah gitunya jaga kesehatan gitu eta teh ya nganggo masker mah emang jadi ya we nya jadi patokan utama atau masker mah gitu wajib pakai masker mana-mana nya ieu mah masalah tadinya urang teh bakal reuni lamun tiasa mah urang jantenkeun gitu kalah kumaha ge rek tuang rek teu tuang tapi nu kumpul sakumpul urang teh intina mah kadinya nya keukeuh gitu nya keukeuh lain nya bikin gitu rekaman podcast sareng si Kang Udin sareng si Teh Dian keukeuh we pokona mah ngabahas heula tentang SD Citra Winaya gitu. Jadi abi nuju podcastan oge nya kieu ngabahasna teh eta we teh can kanu sanes janten ada seueur keneh ada rencangan urang ge anu naon teh nya nu tiasa diajak ngobrol gitu kan intina mah kadinya gitu. Terus ya ayeuna diayakeun deui rencana reuni gitu nya mudah-mudahan terungkap gitu. Terus kan nanti lokasi teh kamari teh rencana bade di Puncrut. Mungkin dibatalkeun we gitu nya di Puncrut mah urang milarian anu di heula we nya mangga wae abis bade urang ngaliwet atau abi ngadamel makanan nu penting mah kahiji tiasa kumpul kaduana urang teh babarengan rek tuang tetuang mah kumaha engke insyaallah nya ta eta nu penting silaturahmina tiasa dijaga di raos mah ngaliwet jadi ngadadaknya dadakan teh bade cenah tos we lah ayeuna mah aya reunian hararese cek abi mah gitu nya maksudna teh hararese waktosna mungkin nya orang-orangna
resah gitu kan. Ya. Nya aya nama anu tiasa ngempel ayo urang ngempel Ya, gitu. Urang di Kang Iwan we. Mangga tiasa. Ya orang teh orang misalkan lah masak saaya-aya Ngaliwet teh Kang Iwan mameh raos. Gitu. Sareng asin sambal oge mah. Ayeuna urang teh ulah mikirkeun aduh. Teu gaduh budget, teu gaduh ulah ngimet-ngimet kalau tikeun insyaallah. Insyaallah. Rezeki mah aya. Nu penting urang tiasa kempel. Tah eta silaturahmi diperpanjang hoyong gitu. silaturahmi Ya. hijina mah niat Tepang sono ibaratkan gitulah. Urang teh isana sapunyere pegat anu urang beungkeutkeun deui lah. sambungkeun deui. Nya ibaratkan kitu Sumpah. papencar ayeuna urang diiketkeun deui gitu. 24 tahun Nya. Urang ayeuna ku ayeuna mah 2022 teh tos 24 tahun. Ayeuna Tos kan sepuh urang teh. Ayeuna anu tos gaduh putra sabeureun anu tos gaduh incu meureunnya Ya iya. itu sa rohaini nya. Ya, Incu tos cenah. incuan. Eta mah. Ta ibaratkan ayeuna urang teh bangga gitu ningali kasakolan urang. Bener. Tos aya peningkatan, tos sae lah urang teh bangga gitu. Orang teh generasi Gitu. Generasi ke generasi gitu. Itu Ya. generasi awal kan. Oh. Ya generasi. awal, Iya. orang mah awal. Nyati almarhum Buyaya, almarhum Pak Yus. Pak Yus aya keneh. Pak ini Itu Iya, Pak Saur- Yus. Pak Pak Rahmat, Pak Yus mah masih ada. Pak Yus mah aya. Pak Pak Rahmat. Rahmat, Anu tos ngantun kan. Pak Rahmatnya. Bu Nunung ya. Bunung aya kene Pak Haji Nah, Acim upami- gitu. Aya waktos mah Bu Nunung di Filmnya. mohon da Ari Caket mah mendingan Ya, iya ibu Iya, di gaduh gitu. kontak nama mending di ieu Iya. di Japri. Bu Eis nya kan aya. Ya pokokna mah urang teh ku kempel lagi alhamdulillah gitunya misalkan Iya. Iya. tiasa aya waktu mangga dongkap gitunya ulah misalkan aduh ulah minder lah ada sami urang ge nya sasarangan gitu ulah ulang teh ulah palem obor cik Sunda Palem obor. nya ta eta kudu dijaga persahabatan urang teh ti sakola sampai ka urang teh Ya, istilahna sampai ka incuan lah ta eta gitu. Justru eta nya Ya. nya mumpung urang nanti Nya. masih aya waktosnya Ya, aya waktos nya ngampal ayo gitu. Dah emang sesah tuh ayeuna Susah. ngampalkeun ini Dah. anu sibuk gitu Sibuk. kan sararibuk dah. Sibuk kerjanya Sibuk soalnya, kerja, iya. sibuknya aktivitas lah, ya, Aktivitasna, keluarga masing-masing. acara keluarganya istilahna lamun tiasa mah ngaluangkeun waktos lah sakedap lamun tiasa eta oge da sanes paksaannya Sanes eta mah paksaan. muhun tapi urang mah hayang Kahoyong. manjangkeun baraya silaturahmi Kahoyong mah ta eta sadayana ngariring. muhun gitu. Pertos nu ti silaturahmi, payun reoni ka mohon. hicinya Nah. seueur ta. Da resep atuh. Nya. Nya. Jadi emang nanti entos reunian teh alhamdulillah gitu jadi anu teh nyapa oge jadi nyapa Nyapa, tah, gitu eta. kan. Karena udah ketemu gitu, Oh, udah gitu. ketemu. Udah lama nggak ketemu. Aya teh akhirnya ketemu gitu. muhun ta aya nu nga-WA ka abdi namanya teh Rahmat di sauran teh nyawa menu mana apal nami aya teh apal muka tah karena Ya. kita eta ibaratkan gitu Ya, ya. urang teh mata oh iya kan aya perubahan meureunnya tiap Iya. jalmi teh kapungkur alit ayeuna abdi jadi ageng ye eta gitu Jadi lalintuh lalintuh tah matak Di urang teh payun matak diayakeun aralit, ayeuna silaturahmi aralit. teh urang teh oh ieu geus perubahan masing-masing gitu kan. Jadi kadang obrolan teh flashback masa lalu gitu Nya masa lalu. gitu. Wah, urang teh kieu Iya. gitu kan urang teh wah loba heureuy naon Iya. gitu kan. resepnya. Silaturahmi Resep. teh eta teh aya maknana oge Oh, iya, gitu. jelas. Aya maknana jadi istilah aya ilmu urang teh bisa berbaur misalkan urang Berbagi ilmu. berbagi ilmu lah Berbagi tara bisnis pengalaman. ya bisnis tinu naon sagala tinu urang tiasa kumpul tah eta mangpaatna mah gitu. Ayeuna misalkan punten nya anu teu damel terencang gaduh usaha ye tiasa kan eta buka lapangan kerja Iya. tah eta ayeuna anjeunna paling usaha di bumi rencangan teh sukses kumaha carana urang hayang maju tah eta matakna
nya urang teh ya perpanjangkeun silaturahmi gitu. Muhun gitu. Intina mah da sanesna naonnya urang mah ya silaturahmi gitu. Muhun ta eta. Urang baheula nya genep tahun meureun sakola teh nya genep tahun SD mah. Tiap hari tah wah we sakola teh nya sok ayeuna lamun urang ngayakeun perkumpulan gitu setahun sekali ge biheung gitu kan. Ya. Les pisan. Jantennya sanes ayeuna naon gitu. Nah, intina mah ya silaturahmi gitu. Silaturahmi lah gitunya bener. SD nu lain mah jarang atunya jarang gitu. Urang termasuk kumanya masih kena aktif. Iya. Kapal lain mah ye urang teh. Buka ya anu angkatan urang atau tukang geus teh reuni canda. Matak ya lamun tos aya data-data mah urang teh palain ngayakeun reuni akbar di angkatan tah kapoyong nama muhun kakak kelas urang adik kelas urang aduh tah eta nya leres pisan da Kang Ai abdi mah sanes ngabandingkeun ari hoyong mah hoyong cek abdi oge ngadukung lah abdi mah bade saha wae anu ngayakeun dar wae gitu upami aya ieu mah asalnya kompak lah intina mah kadinya nya matakna ya teh misalkan tukar informasi lah gitunya orang teh ai gitu sanes urang teh lain hayang punten mamer-mamer ke urang ka lain tapi silaturahmina dijaga tah eta intina mah nya mudah-mudahan urang tiasa pendak teh tukar ilmu tukar pikiran gitu ya babarengan lah urang teh gitu. Nah, aya kasusah jadi menang kasenang ta eta. Susah senang gitu nya jadi apa? Susah senang jalani aduh eta mah. Ya eta mah jalani we masing-masing eta mah. Ya minimal kan nya urang naonnya saling gitunya saling ngingetan eta kan aya salah satuna gitu. Ngelingan lah saling ngelingan. Gitu. Nah, emang kumaha nya? Henteu ketemu pasti hari-hari. Asli eta. Pasti. Komo ieu udah 24 tahunnya. Justru ada nilai-nilai yang emang urang teh baheula teh kieu bisa kaobrolkeun deui, kacaritakeun deui gitu. Iya, laras. Ya itulah ada ininya apa namanya tuh ada plusnya gitu kan plus minus pasti ada tapi kan orang minimal ya mah kumpul silaturahmi gitu sih nggak ada yang lain semacam itu tak ya pesan mungkin teh neng aya pesan nggak pesannya naon pesan ya? Naon inti nama panjang silaturahmi mengajak banyak inti nama mengajak mangga upami bade ngiring hayu gitu kan aya nama di perdekat deui lokasina iya perdekat deui mudah-mudahan sadayana dongkap di perdekat gitu ya mudah-mudahan aya lokasi dekat oge gitu mudah-mudahan lokasi dekat gitu anu caraket tiasa darongkap ibaratkan teman sejati yang akan selalu ada untukmu. Mantap. Yang selalu ada untukmu gitu. Iya. Tadi teh nanti aya kabar ti Kang Suherman nya. Muhun. Saurna teh cenah sampean teh tilas dioperasi gebih di nu motor. Kak Suherman teh nu mana? Suherman anu sok sareng Kang Maman. Susi anu di kidul. Oh, Maman anu ieu nu Suhermannya. Iya Suhermana. Oh, Suhermannya tah. Ku abi teh nembe teh di Japri, sore teh anjeunna teh tiasa ngiring kempel. Soalnya ternatos dioperasi sampai anak teh si ieu na teh tulangna teh patah. Tah eta ge sebagai informasi. Ya, urang teh kudu peduli jeung babaturan rek jeung sasaha ge gitu. Urang nembe diajak nya mata tah diayakeun grup sakola teh urang teh membagi informasi gitu. Informasi muhun
tentu Damang. terang jadi Jadi terang terang, kan? tah eta urang teh nya istilahna saeutikna ngadoakeun lamun teu Iya. tiasa ngalonggok tah eta Ya mudah-mudahan pentingna cepat urang teh cepat sembuh deui gitu Nya, seperti tinggal biasa. damang deui Iya. Suhermana. pentingna tah eta teh matakna diayakeun grup teh naon kadang-kadang urang teh kan tukar informasi aya informasi Ya, naon-naon teh kadangnya aya masukkan grup gitu. Masukkan geus keluar deui. tah begitu teh Dukanya eta teh kunaonnya Atuh, duka. padahal mah gitulah. tah matak Urang teh. informasi mah penting Ya, urang teh meureun lain kadang kaganggu meureunana aya grup lobating grup Iya. bisa, Ya, jiga atau nama. karena HP-na pintu meureun. Memori nanya sekirang ieu. urang teh Komo kan aya abi mah tukang ieu nya Iya. posting bae we lah HP batur gitu. nya Tapi tapi emang ada ya dalam bagus aktivitas iya gitu lah. gitu. Bagus matak dekeun grup ke urang teh aya informasi itu tuh penting gitu Heeh. gitu jadi orang teh teu poekeun lah kadang-kadang Teu ku uleut nya teuing. urang misalkan babaturan deukeut sorangan amit-amitnya aya papait urang teu apal tiba-tiba Tah, eta. apalan geus berapa bulan sekali berapa bulan kemudian teh eta kan urang teh jadi aduh kandeu urang teh nyaho Jadi tah itulah Eta. positifnya di Iya. situ kan. Iya, Ada gitu. grup. Nah, piraku aya apal-apal teuing mah teu ieu gitu Teu kan dongkamanya aya isinya. cerita nu papait gitu Iya. kan. Nya matak teh urang teh diayakeun naon kumpul naon teh eta itu inta Gunanya gunanya mah, gitu eta intinya urang mah teh kan istilah punten urang tiasa teu tiasa masihan materi Nah. doa ka eta gitu Nomor hiji dong. nomor hiji doa mah ada istilahna urang Dari misalkan atas mah teu biasa ieu ieu mah nomor hiji doang. nomor hiji doa urang tebih di mana-mana ge keun doa ge mudah-mudahan nyampe itu kanu Terus masihan doa ge masihan doa ge alhamdulillah alhamdulillah gitu. Teu masihan materi. mudah-mudahan anu temen urang teh nuju kenapa pae kena musibah teh nya sing disehatkeun deui sing diangkat penyakitna gitu ta eta ibaratkan gitu ya mudah-mudahan urang teh diayakeun kieu teh silaturahmi lah silaturahmi. diperpanjang urang teh manjangkeun silaturahmi gitu Ya. tukar informasi tukar sagala ge aya di grup gitu urang ulah misalkan gandeng grup tah urang teh lamun teu Seueuran nu kitu nya. lamun teu mah tos we abaikan lah gitu Pokokna mah abaikan gitu ambil positifnya, iya buang negatifnya. negatifnya tak eta Itulah inti informasi teh gitu informasi. ya kadang-kadang kan orang kadang-kadang misalkan orang kesibuk nya terkenal untuk dibuka grup cuman di red ga oke orang salse baru komen gitu Ya, gitu. tak eta karena rek papait rek pamanis ge urang teh jadi terang di grup mah gitu matakna urang teh diayakeun grup sekolah SD Ya lumayan sih grup SD itu bertahan oge nya. Bertahan. Tahun lebihnya udah Iya. bertahan. Ya gitu aya nama-namanya grup WA gitu, pasang surutnya. Kadang kerame-rame, kadang gitu. kesepi-sepinya, wajar Iya, gitu. nuhun. Soalnya orang tidak selalu standby terus Standby, iya. gitu kan. Enggak selalu rame terus. Ya, Ya pokoknya mah wajar sih ada pasang surut. iya. Ya eta kitu we unggul mah aya mah urang mah urang jalankeun we anu mangga bade ngiring mangga lamun teh eta sawios gitu dah karena terang lah punya kegiatan masing-masing nya lamun anu gaduh waktos Ayo, ayo diantos gitu lamun nya teu teu naon urang teh kitu Jantena iraha. teu janten awan yang kayak orang diobrolkeun deui Ya, mah aya muhun oh, gitu nya iya, misalkan da Sabtu model kadang-kadang minggu ge kan seueur acara naon Nah, eta eta gitu acara keluarga masing-masing ya gitu. orang di rembukeun deui. menggali luang waktu anu sae lah gitu Anu siapna iraha ayo lah. gitu nya orang mah misalkan Iya teh. saayana lah salah kadana orang mah da silaturahmi lain urang teh Ya. kudu urang teh mikiran naon mikiran teh kedah anu penting mah urang silaturahmi dongkap we insyaallah der eta lah gitu. Ya tuh paling sakit tuh lah we mungkin lain waktu kayak disambung deui. Hatur nuhun kanu tos naronton gitunya. Mungkin ada plus dan minusnya dari obrolan kitanya. nuhun Ya mudah-mudahan anu dihapunten bilih aya kata-kata nu teu sae oge anu dihapunten kasadayana sebagai info aja lah ya, sebagai info ya mudah-mudahan info ieu positif gitunya. nuhun
Ya paling gitu ya. Mohon mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.